jelema di mana-mana diangkat jadi wali eta bisa ngabedakeun antara zahir jeung batin, bisa ngabedakeun antara hisi jeung makna. Disebal kasaliru sebabnya nama geus ngodok jadi kakodok punyana. Urang kan lamun urang geus ngodok set kana liang kan cekel kan ke urang. Itu beres ngodok naon. Tah bisa ngabedakeun. Jadi moal kaliru kajen ku kumaha ge. Dibere ebreh ku Gusti Allah. Jelas. Moal kaliru ngan teu meunang ngajelaskeun. Di mana-mana ngajelaskeun engke bakal nimbulkeun fitnah. Nu matak wali-waliullah teh keur kabolosan jadi fitnah. Gus Dur bae leuletikanana fitnah na pohara jasa. Padahal mah nisbat dinya mah henteu muskil, tapi nisbat dinu awam kan muskil. Jadi nisbat dinya mah henteu muskil, tapi nisbat dinu sejen mah muskil. Nisbat dinya nama kadeule, nisbat dinu sejen mah katutupan atuh pan hese. Nah, di mana-mana jelema diangkat jadi wali Allah, eta teh bisa ngabedakeun antara hisi jeung makna. Ulah waka kawali luhur teuing. Urang we mondok. Aju urang belajar wudu nu rapi balik ka imah. Bisa ngabedakeun salah tah budak wuduna. Kakarak bab syariat bae geus bisa nyalahkeun. Eta kakarak jadi santri lah, jadi santri ge 3 bulan ge hees bae. Geus bisa nyalahkeun. Eta di bab syariat. Salah tah budak. Pan saya salah. Jija teu akur teh mah wudu jeung di pasantren. Wah, banyak. Emang kunaon itu? Pan wudu si kaleungeun heula haju ka beungeut. Teu akur jasana. Asana di pondok mah beungeut heula aju kakarak leungeut. Ieu mah wudu modern. Eda. Ja. Kakarak mondok 3 bulan bae geus aya bisa ngabedakeun nyana kahirupan di lembur ku syariat. Mondok 5 tahun ngadenge nu ceramah geus bisa nyana nyalahkeun. Ieu bab syariat bae. Bab bacaanana takur jeung nahu. Babacaanana teu beres. Urang ngaji ku ari qiraat. Aju makhraj teu beres, urang geus bisa ngabedakeun ieu kakarak